agama teh henteu bisa lesot hiji tina iman, kadua tina Islam, nu katilu moal bisa lesot tina ihsan. Naon ihsan teh? Ihsan teh mun pusim kuring dibahasakeun mah supados aya candakeun uih nya. Ari ihsan teh rasa. Ihsan teh naon, Pak? Rasa. Mun tadi pangersa Pak Ajengan nyaurkeun, "Yo, ari ka masjid teh ulah nganita hungkul jeung bapakna," gitu pintunya sederhanana. Sim kuring bade muka ieu dina wilayah nu sanes, meureun can meunang rasa. Ibu tos ibadah can ka Allah. Bingung ya. Bapak geus ngarasa can urang ibadah ka Allah. Usia 50 tahun geus ngarasa ibadah can. Geuning teu panen aral can ibadah nu kitu buburuh. Ye, salat duha geura abdi ge kamari dagang payu. Maka dina kitab Hikam nu paling pertama disindre ku Syekh Ibnu Athaillah, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rojai ingda wujudil jalali. Salah sahiji ciri turunna pengharapan hamba ka Allah teh dina nalika dirina nyantel kana amal, nyandarkeun sagala rupa kana amal. Akhirna kecewa, ya Allah abdi teh da ieu teh salat duha teh geus 40 poe tapi dagang sepi ya Allah. Tandur panen mah ngan sebatas dina bayangan, padahal abdi teh waqiah ta subuh teu pernah kaliwat. Duha bahkan abdi teh ya Allah nepikeun ka tahajud ogenan dicumponan, nah kieu wae teu panen wae. Nu kitu ngaranna buburuh. Urang uihan deui, urang ibadah can ka Allah. Abi mah rumah saasa can ibadah nepi ka umur ayeuna. Buburuh wae ka Allah teh. Maka kunaon baginda Nabi sebelum bertemu dengan sang pecinta Allah Jalla wa'ala, malaikat Jibril lungsur sebagai pendelegasian ti Allah Ta'ala ngabelah dada baginda Nabi, ngabersihkeun bagian hati ku cai jam-jam ieu sebagai tarbiyah pikeun urang lamun hayang nepi ka Allah kunci nu kahijina sing bersih hati.